Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama Fa'in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu. Unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu. Fahal antum muslimun. Fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna
mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara ala Allahi. Am yaquluna ay bal yaquluna. Baliknya pada ngomong di jalma-jalma kafir wal munkar. Iftaro'ah gawe-gawe atau cicieuna ya Muhammad bukan kita iman kepada Quran, kita iman kepada Nabi, kita pongkeun Quran, sebutkeun Quran teh Gusti Allah, kanjeng Rasul teh utusan Gusti Allah, Quran tidak Gusti Allah. Kalah kamu lah karangan dewek eta mah. Kul bejakeun ka anjeun ka Syekh Muhammad ayeuna mah kieu bae lah. Faktu bi asyri suwarin misli muftariyatin. Faktu sok geura ngadatangkeun araneun kabeh wae urang-urang Arab jaman-jaman kafiran itu percaya bahwa Quran anu nuduh bahwa Quran teh teu jijieun Muhammad. Sok geura anjeun geura ngadatangkeun di asli suwarin karena 10 surat teh mislihin siga Quran fil fasahat wal balagati dina fasihatna dina bilagahna sok tanya muftariyatin lareun sok susut maraneh fa innakum arabiyyuna usaha mithli depan aranjeun kabeh teh orang-orang Arab anu ahli bahasa, ahli sastra, sarua orang Arab kami oge. Tahadahu biha awalan tuma bi suratin. Mimiti nama kan sok datangkeun 10 surat. Barang-barang 10 surat, sasurat bae 3 ayat. Dan ya kan itu namakan. Kita sasurat ke 3 ayat. Sok belajar susunan kata-kata anu seperti Quran dina fasihat jeung bilagah. Ayat itu nur anu ngien alfil mabwafil itu ya maka itu teh bahwa di bahasa teh khultumul qawil alfil ari gajah mabwafil ari gajah teh
lahu khurtumut tawil gitu ya. Kenapa eta artinya? Oh gitu Allah asbabun nuzul hubungan anak hubungan anak. Ayat itu coba ya bisi henteu saratu wanu manis satu minggunillah wanu sok gurang gundang aranjeun kabeh lil muawanati ala zalika yang ngabantuan ngeun nyusulkeun kata-kata nu siga Quran teh itu manis satu pokona sok eksaha bae karek lawan bae itu rek urang mana bae sekumpulkeun kabeh ahli bahasa itu rek ti bangsa naon bae rek ti bangsa jin bangsa naon kumpulkeun kabeh itu minggu dilasan Gusti Allah in kuntum lawan bukti adanya kabeh tasodikin bener dina tujuan adanya kabeh bahwa Quran teh dijiran manusia sok ditantang boro-boro loba sasurat dekat eueuh 3 ayat eueuh satu fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila billah fa illam yastajibu maka di mana-mana teu nyubadanan eta jalma-jalma kafir lakum kalian kafir fa illam yastajibu maka di mana-mana teu nyubadanan ieu tadi teh jangan diundang teh diundang pikir kebantuan laku bikin arajan kabeh jangan diundang supaya bantuan ngieu Quran teh fa'lamu maka kudu diyakinkeun ku arajan kabeh wahai jalma-jalma kafir wahai jalma-jalma musyrik annama unzila billah annama unzila kada saestuna ani pastina dan saukur diturunkeun di Quran biillah kalawan ilmuna Gusti lain saeutirah lain dijieuna manusia ieu mah ngan saukur ti Gusti teu aya campur tangan manusia salian ti Gusti kan saukur ti Gusti wa la ilaha illallah yang kudu yakin kun wajib bahwa saestuna kalakuan eta la ilaha teu aya pangeran anu hak diibadah illa wa Gusti fahal antum muslimun nah anjeun pasrah sabada hujah sok pamili rek kumaha percaya tante kudu nama percaya kudu tapi da anggur intinya kudu wah geus jelas kagila-gila fahal antum muslimun ba'da hadhihi hujjah al-qadhiyah hujjahna jelas jeung kuat geus teu bisa dibantah deui sudah tidak terbantahkan itu nah rek Islam kuduna masuk gerak Islam pada jangan bae kana yuridu hayatan dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum mana lisi sadel mana takana putih si mana yuridu ngarkeun si mana hayatan dunya kana kahirupan dunia wa zinataha jeung papai dunya ya nasru ala syirki gambaran angker bae dina kamusyrikanana gambar bae dina kakufuranana sing saha jelema anu ngarepkeun kahirupan dunya jeung papai dunya jadi nu diudangkeun teh dunya we kaserangan dunya tetep kau mani mani datang ka harteuing akhirat mah nu penting mah senang di dunya dirarum kabeh aturan teh anu karepna teuing itu dititah kabener ari jual beli dina nimbangna kabener ho cenah malbatian
itu anak laut harus baik tambah wabatian jadi mudah-mudahan punya karena nanti nggak ada terus ke kumangke sama usaha datang ke atas sekarang nanti kayak nama terus kajian ke sholat kesukaan gaya deh wah itu nama itu mudah-mudahan punya yang papai sebenarnya itu mohon kufur baik tidak bisa wakilah yang dimurahin ayat nyebutkan itu mengomentari orang-orang anu riya di amalna jadi bentukna amal akhirat tapi nu diharapkeun anak dunia hayang katangan ku batur atawa ngan sabukur hayang dunia hayang dunia bari jeung dunia eta nu lain janji di Gusti beda dia lah misalkan mudah-mudahan dunia anu memang geus dijanjikeun ku Gusti Allah karena mudah-mudahan janjina Gusti Allah anu dijikeun dunia sehingga kumaha daek betul salat duha da hayang beunghar sing eta kumaha eta panjeuridul hayat kan tujalin da eta mah mudah-mudahan janji Gusti Allah kaju tah itu betul wiridan lah yang kabayar hutang kabayar hutang di dunia di akhirat di dunia tapi yang sama janji Gusti Allah janji Gusti Allah ngalakuan Rasulullah sampai kabayar hutang kayu canana yuk beunghar kayu jangan nunduk ke dunia anu disebut al-baqiyatus sholihat penduduk dunia jadi dunia tunduk mudah ngadatangan dunia teh bari jeung dina kayaan tunduk ka urang. Nah, eta teh kan titah Kanjeng Nabi. Eta kan memang sahabat, eta mah. Sahabat. Nah, sahabatna dibejana teh ti Kanjeng Nabi tadi teh. Lah hayang beunghar eta mah eta kumaha kana kitu eta mah janji Gusti ngan ulah ngan saukur ngaharepkeun kahirupan dunia wungkul intinya da eta mah otomatis lamun getol sawakia bakal rezekina eta mah otomatis itu hukuman ge di akhirat termasuk Tuhan dan sebagainya ieu mah fil murain teh jadi bentuk amal akhirat tapi nu diundang teh dunyawina teu aya akhiratan. Hayang katingali ku batur lain teu katingali ku batur mah henteu. Hayang diburuhan ku jelema. Lain teu diburuhan ku jelema mah nya henteu. Nah, siksa jelema anu ngarepkeun kahidupan dunya jeung papaes dunya nuwafi ilaihim a'malahum. Maka bakal ngumponan bakal mahonan kami ilaihim ka eta jalma a'malahum kana amal eta jalma. Jadi dibere kuwi. Dina urang kudu getol sedekah barang bere ka batur ame urang dibere ku batur tanpa aya pikiran ambeh meunang ganjaran ti Gusti Allah ieu mah ambeh. Ambil batur bager mereka udah jabat kali bager dan batur oke, benar tuh. Dengan ai diniatan hayang menang ganjaran, memang mau menang ganjaran. Jadi alus nama dua-duana na berarti. Alus nama nu jadi harapan na akhirat da eta mah bonus pas. Oh gitu, iya. Tapi harapan mah meureunna bisa dua-duana oge lain harapan. Itu mun erek getol sedekah ambeh babari rezeki juga memang geus dijanjikeun ku Gusti Allah kalangan Rasulullah sisa juga panu getol sedekahna bakal babari rezeki mantap. Terus anu diucapkan nu alusna pokona mesti getol sedekah sabab sedekah eta pareta Gusti Allah. Kitu tah yang dieu nama. Bahwa saat oke hayang
di bagian ku batur teh. Itu. Tapi ari lamun misalkan hayang ngaharepkeun di bagian ku batur karena eta janji Gusti Allah kalakuan Rasulullah eta oge masih kene kaasup ya kan ada ibadah teh tingkatan ikhlas teh aya 3 kahiji ngalaksanakeun ibadah teh karena sieun ku siksana Gusti Allah maksakeun salat teh teu kenyang nya mun subuh da tuluh keneh tapi dalam henteu subuh di sini nuruk mungkena jadi eta mah sieun ku siksa Gusti Allah itu ngajauhan maksiatna sarua gara-gara sieun disiksa ku Gusti Allah itu cakna mah dagang teh bohong cakna mah nya asli ge mah kanyahoan tapi da sieun jeung Gusti Allah pula di sini ieu lagi kasut ikhlas nu kadua tingkatan leuwih luhur deui ibadah teh karena ngaharepkeun janji-janji di Gusti Allah. Nah, eta tadi mah salat teh sieun disiksa, ieu mah nu kadua mah salat teh kabita ku ganjaranana. Itu kabita ku ganjaranana. Lamun salat Isya berjamaah sarua jeung salat setengah peuting. Salat subuh berjamaah sarua jeung salat 1 peuting. Oh, jadi henteu tahajud oge geus setara tahajud. Salat subuh berjamaah oge kabita rupa ku ganjaranana. Jadi tuluh-tuluh ge maksakeun berjamaah subuh. Nah, eta teh kaasup keneh itu. Itu cuk kanjeng Nabi teh mun hayang babaraha rezeki kita salat duha. Mudah-mudahan janji Nabi. Jadi getol salat duha teh hayang meuhan eta oge kaasup ikhlas. Gitu nya. Sabab mereka anu dijanjikeun ku kanjeng Nabi meunang kitu teh, meunang. Padahal meunang saukur eta tujuanna asa saeutik pisan. Sabab di samping eta teh aya dijanji kanjeng Nabi. Dalam doana engke titah milih rek asup ka surga tina pamana bae. Segala pantos aya dalam milih itu milih nah aya fatwa khususna fatwa duha spesial dan bisa milih kan anu katilu baru paling luhur ibadah teh kang saukur kana Gusti Allah sadar diri lain percaya kata Nabi yang paling Gusti Allah bae kami sadar diri kami teh hamba Gusti Allah karena hamba nya kudu ngabakti ka Gusti Allah henteu karena teh da ari ngaran abid sayyid ka abidna lamun nikah digawe teh kudu diburuhan pantes henteu urang sebagai hamba digawe minta buruh ka Gusti Allah dari aturan lagi ai sayyid nikah digawe ka abidna teh teu kudu diburuhan gitu ngan saukur siga lamun urang boga munding titahnya pun oke sok diburuhan duit tak kurang teh kitu siga kitu nu penting mah paraban bae urang di paraban teh Gusti Allah jadi pantaran bisa biar segala depanna. Nah jadi asa teu pantes lamun urang digawe ka Gusti Allah minta buruh ti Gusti Allah tak kudu mah kitu eta paling luhur kana jadi teu kudu dipentanya nyada teu pantes pementa naon hakna urang segala sesuatu Gusti Allah dan lebih kuninga lebih anu meureun kudu mah kitu jadi saku sadar diri bukan sebagai hamba
Gusti Allah. Tugas teh ngabdi ka Gusti Allah. Teu kudu mental guru. Kalau mati di guru rek hanter ya maka wajiban. Gitu kudu namanya. Benar. Lamun urang mah kudu ditambah we. ganjaran sok Kita kaya jadi singsieuna. Laki itu ti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi basyirun wa nadhirun. Itu ngabibita ngabungah ka jaman taat, nyingsieuna ka jaman henteu taat gitu. Jadi kajen hayang surga oge hayang ganjaran oge teh nama. Nah, tadi teh. Nuwafi. Jadi lamun hayang menang kehidupan dunia ku amal akhirat, maka diberi dunia biar masih alim rizqo dijemakeun rezekina. Jadi amal hadis seperti sedekah, silaturahmi yang di Gusti Allah bakal memberi rezeki. Walaupun dengan satu mudah-mudahan memberi rezekina itu bakal disempurnakan. Ngan ke di akhiratna moal kabagian dan tujuan temayan dunia. Mau pada yang kerja mafihan di dunia eta lain maksud. Moal dikurangan seperti itu. Dari dunia. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ulaika ta'ala jalma-jalma kafir anu mangdina hulugan dengan sok kumaha cara supaya hidup di dunia senang. Itunya jalma-jalma kafir. Eta mah alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Jalma-jalma anu di akhirat teh dengan saukur berantaraan. Itu. Nu dina hulugan dengan saukur kumaha carana supaya hidup di dunia senang karena teh teu apal aturan. Itu. Aya aturan jelema nu penting teu kadeuleu kitu lain. Aturan jelema mah. Erek maling, erek korupsi, erek naon. Nu penting mah eueuh nu ngadeuleukeun, lamun aya nu ngadeuleukeun teu dihukum. Koma aturan Gusti Allah geus teu inget-inget eta mah. Adi Allah mah batur cerita mah. Aduh, itu mah di akhirat kan bisa suatu lantaran wahabi toba sana fiha. Kahati anu anu dipigawe di dunia lebur kabeh. Bukan di dunia teh osok silaturahmi, osok barang bere gitu nya. Serta-serti lain orang ada engkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itulah salam.